ta'alluq ibadah. Ta'alluq ibadah teh kegunaanana. Sifat kudrat teh ngayakeun kanu can aya ngeuweuhkeun kanu geus aya kana barang mungkin. Tah eta ngayakeun jeung ngeuweuhkeun teh apakah hasil sifat kudrat gitu. Apa lain? Kalau seperti kieu lah. Orang rek ngaranna listrik anu dipake alat urang teh naon? Saklar. Dalam urang aya ngahurungkeun listrik nekan saklar. Sana ngahurungkeun. Na mere urang sa. Nya saklar. Saklar nu urang nya teu wani. Saklar teu wani kalau ngahurungkeun. Jadi listrik teh hurung ku sabab saklar, hurung jeung parem teh kan stop kontak. Tah sifat kudrat mah lain gitu. Karena sifat kudrat mah lain alat. Ya, lain alat. Di sini gitu. Jadi sifat kudrat itu hiji sifat anu aya dina zat Allah, lain artina sifat kudrat teh sebagai alat keur ngayakeun jeung ngeuweuhkeun lain. Tapi di dialingan wa'lam kanyahokeun ku maneh kitu alam teh. Ana usahana kalakuan la tasira lil qudrati teu aya tapak. Teu aya tapak, teu aya hasil gawe pikeun sifat kudrat fil mungkini dina masalah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin. Lain hasil sifat kudrat lain. Wa inna ma tasiru li dzati ta'ala pastina nu ngayakeun anu ngabogaan tapak hasil gawe hasil karya mah li dzati ta'ala nya zat Allah. Terus ayat sifat kudrat sebagaimana posisinya wa kudratus sababun fi tasiri sifat kudrat mah sebagai sababiyah. Ku ayana ku sababna sifat kudrat maka Allah mampu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin gitu bahasana. Bahasana gitu. Sebagai sabab. Jadi lain lain ngabogaan tapak damel, lain ngabogaan hasil karya sifat kudrat tetep anu ngabogaan hasil karya mah nu ngabogaan tapak mah zat Allah. Urangnya buat tenaga ya. Biasa anggaplah tenaga teh kudrat kekuatan. Urangnya boga tenaga. Kaduga keur ngangkat tara 50 kg. Keur ngangkat beban 50 kg mah kaduga urang. Nari ka aya urang ngangkat beban 50 kg teh. Sanu ngangkat teh? Nyajak urang. Usababiyah sifat kudrat anu aya di urang. Gitu. Jadi lain sifat kudratna anu bisa ngangkat teh. Urang mah zat urang aya keur ngarengkol. Itu mah nu ngangkutan pare mah sifat kudrat urang teh teu bisa gitu. Ya, teu bisa gitu. Zat yang urang mah aya di kamar keur kekadangan mah itu mah nu ngangkutan pare mah di buruan. Eta mah sifat kudrat urang ya, tanaga urang keur digawe. Tapi bisa gitu ya. Gitu. Jadi ayeuna sifat kudrat Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun teh lain hartina lepas tina zat Allah karena ari sifat mah nya napal tumetep dina zat gitu. Jadi tetep pada intina mah anu boga gawe mah ya zatna gitu. Zatna. Da urang ya di awak urang aya tanaga tuluy digawe ngangkat beban ya tetep awak urang kan anu digawe anu boga pagawean mah gitu. Melalui atau kesababian di awak urang teh aya tanaga, aya kudrat. Jadi
Jadi sifat kudrat itu tong dibayangkan apa sakal tadi ulah. Karena sifat itu adalah sesuatu anu tetap anu ngancik dina zat. Menurut Said Dzikra wa fi'lu li zati biji sifat wa fi'lu ari pagawean di jati eta dikenjak biji sifati anu ngabogaan eta sifat. Jadi tetap hasil gawe mah adalah zat anu ngabogaan eta sifat kudrat. Jadi kita jelaskan bising boga prasangka bahwa pegawaian itu adalah ayat itu adalah murni ku sifat kudrat Allah. Lain ku Allah nah lain itu bising kadinya kita diperjelas di ayat lan. Paman yatakoda. Kayak kumaha geus terlanjur jeung monekatkeun kudrat teh anu boga hasil gawe. Kumaha hukumna? Nya siapa yang geus seperti ini sing jangan.